أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة خصوصا Nabi Allah alaihi salam balian bin Ma'adan wa ila hadrati khususan Sultan Awliya Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Araban wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadrat Syekh Haji Hasim Asyari Sumailari khususan Haji Ahmad Baqi dari khususon radhiyallahu anhu wa qarallahu bi syarihi wa barakatuh Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu di pasal eta pemisah pasal sahiji. Bimujibatil ghusli alna tetep dina mertelakeun pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus. Mujibatul ghusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus. Ala rijali wa nisyai kalalaki ka pirang-pirang lalaki wa nisyai jeung pirang-pirang awewe. Ajar nyoret. Sitatun eta aya genep salah satun ari anu tilu tastariku eta cacampuran piha dina itu salasah rujukeun kana salasah. Jadi bukti kan kamu enak bulan puasa bukti orang diajar ngaji saat coret-coret nanti ari jalu sapirang-pirang lalaki wanisyau jeung pirang-pirang awewe wahia jeung ari itu salasah dulul khosapati fil parji eta ngasupkeun khosapa atau zakar fil parji kana parji wa khurujul mani jeung kadua keluar mani wal mautu jeung maut wa salasatun jeung ari anu tilu tahtasu eta tangtu atau eta khusus biha kanu tilu anisa sapirang-pirang awewe wahia jeung ari anu tilu anu khusus ka pirang-pirang awewe al haidu eta kahiji haid wa nipasu jeung kadua nipas wal wiladatu jeung katilu ngajuru. Ayeuna nyaritakeun masalah perkara anu wajib adus. Nu ngawajibkeun kana adus. Kamari nyaritakeun masalah cai. Enak nyaritakeun masalah anu ngawajibkeun kana adus. Erek lalaki, rek awewe, rek bencong, wajib adus. Adus naon?
mandi gede saya kumaha gede adus. Nah orang kudu bisa ngomong sedewasa apanya prak-prakanana sabrek ibadah bangga Gusti Allah. Nah jangan boga naon bisa naon harus nah teu beres mah. Beres kayak itu nah oge. Anu ngawajibkeun kana adus Syekh Salim bin Samir eta aya genep. Anu mana genep eta kabagi kana dua bagian. Aya anu umum. Maksud umum didinya tiba ka awewe jeung ka lalaki. Oge aya anu khusus tibana ka awewe. Mana anu umum? Anu tilu teh salah satun tastariku fiha arizal wa nisa'u. Saur Syekh Nawawi anu ngawajibkeun kana adus anu genep tilu anu umum nyata pikeun awewe jeung pikeun lalaki. Salah satun tastariku fiha arizalu wa nisa'u. Ari anu tilu nyata tastariku eta cacampuran piha denu tilu eta arijal sapirang-pirang lalaki wanisa jeung pirang-pirang awewe. Naon anu tilu teh naon wae sanajengan cenah anu tilu teh wahya dulul khasafati fil farji. Anu tilu teh nyata saur Syekh Nawawi ngasupkeun khasafah kana farji. Nanti lu teh. Wa khurujul mani jeung kadua keluar mani wal mautu jeung katilu maut. Nah, anu nyababkeun kana adus anu campur anu bisa ka lalaki jeung tiba ka awewe nyata kaeje ngasupkeun hosabatil fil farji jeung kadua keluar mani katilu maut. Eta anu umum ada anu cacampuran. Mana anu tilu deui? Nu dicarioskeun tadi anu khusus keur ka awewe. Wa salasatun tahta subiha an-nisya'u wa hiya al-haidu wa nifasu wal wiladatu. Waalaikumsalam. Sakasep kali disebut. Kaum kita di paban dari saya teh bukti tuh. Teu nurak eta teh. Lain waktuna asa jadi teu nurak. Sehat. Anu tilu nu khusus ka pirang-pirang awewe nyaeta wahya al-haidu. Head mah khusus awe malaya laki head. Cuma aduk-adugan ge. Malaya. Mata kan no head mah kadang-kadang sensitif, rungsing, awe ke head. Khusus eta mah awe. Terus nu kadua nih nifas. Nu katilu wal wiladatu, nu katilu ngaju jumlah jadi tilu jeung tilu genep. Ya. Orang dewe, orang ngeureuyeuh estetik. Ya, anu genep teh mah aparat saperti ngayeuna teh. Pokoknya tengahna langsung kararagok nya teh sisina teh. Jadi lain masalah rating jadi nggak jelaskan teh teparat teh mun dina sapasal teh kadang-kadang salit teh gitu da ngaburu beres nanu hiji teh yang parat mau beres gitu mata kan ning tengahna we kagok puguh-puguh teparat ge gitu kan. Cek tadi anu khusus enon anu umum kalalaki jeung ka awewe nyata tilu. Mana nu tilu teh? Nu tilu teh nyata
dukhulul khosapati fil farji kahiji ngasupkeun khosapah kana farji kadua wa khurujul mani jeung kadua bijil mani wal mautu jeung katilu maut eta anu ngawajibkeun kana adus cacampuran maksud cacampur nya bisa ka lalaki bisa tiba ka awewe di antara sanu kahiji ilajul khosapati fil farji nya eta naon ngasupkeun khosapah kana farji aya duhuluha tegasna ngasupkeun khosapah ya tengahna tah sok angan dikurungan tah aya duhuluha tegasna ngasupkeun khosapah kuliha sakabehna khosapah ya oke ya wa in tolat jeung sanajan panjangna itu khosapah wala tibaro jeung teu dihitung-hitung bigoiriha ku salian ti khosapah aya wah manyata aya kayak kurungan dihana dua jajar paling ge berapa jajar? Dua jajar dua jajar tino tadi anapun iklam semalam bigoireha kusalian khosapah ma'awujudiha sarta ayana khosapah au qadriha atawa sarta ayana kira-kira na khosapah min pagidiha jalma anu eueuh khosapahan sepotong urutnya walau bila qasidin jeung sanajan ayana dukhul eta jadi hajat tadi maksud walau halatal naumi jeung sanajan ayana dukhul eta dina tingkah sare aya aya mau ka mananya lumpat atuh cek tadi anu ngawajibkeun kana adus teh aya genep di antara anu genep kahiji ilajul khosapati fil farji nyaeta ngasupkeun khosapah kana farji tegasna sakabehna khosapah kumaha cara lima panjang sakumaha ada mau mungkin 1 meter manya di Indonesia menurutkan penelitian paling 7 cm cenah tejak sabaraha senti jang panjang aja. Rahasia. Dari can pernah sentian. Cek aya nu neliti eta mah. Panjinganna manehna ngukur jeung urang ukur cenah we. Di Indonesia paling 7 cm paling banter. Mun di Arab mah 10 cm cenah. Tanya. Kalau sok sanajan panjang cenah, wain tolak jeung sanajan panjang eta khosapah. Ya. Tetep sakabehna. Wajib adus tah. Ya. Wajib adus. Walati baron jeung teu disebutkeun teu kaasup cenah bigoiri hasalian di khosapah mah. Teu kaasup. Mal wujudiha sarta ayana khosapah eta au qadri atau kira-kiraan khosapah tadi disebut-sebut eta mah tadi hitung-hitung cenah perkiraanna walau bila qasdin jeung sanajan ayana duhul eta maksudna khosapah eta dan tadi saja walau halatan nomor tersare pil parji ngasupkeun khosapah kana parji kana
barang awewe. Parji. Ai parji, parjin tegasna dina parji. Parji naon wae eta mah? Parji nama. Parji lauk. Wah. Pamajikan aya lauk, lauk. Kana anu manggihan atau nu aya sawaun sarwa bae kana buktina parji teh kubulan eta kubul. Oma cenah lamun dia mah kapalawangan tukang ngasupkeunana teh. Nah kudu adus. Kumaha lamun kitu? Saru. Orang anu sodomi tadi. Laki kalau laki tadi zaman Nabi Lut itu sodomi. Sampai kayak kampung Sodom di orang sodomi di kampung Sodom cenah kita cenah. Apalnya orang ngecek beja orang mah ngarengeun oge ulah-ulah PK aing ngecek beja tapi jika nu nya ningali ketika ditanya teh cenah cek batu atau cenah we gitu. Kumaha cenah jengan ieu mah parjina teh sasatoan. Teuing kana teuing kana doma cenah ngasopan hosapana teh. Kumaha cenah lamun kitu tah? Paribasa geuningan kuring keur ngompol da mau mundur teh kasep teh mah. Ditanya. Kagok asupkeun cenah warna. Asupkeun ya hosapana teh kana parjina teh ngan parji doma. Kumaha cenah lamun kitu? Sawaun sarua bae kana buktina parji teh bae matin atau sasatoan. Sarua bae cenah teh mah sasatoan ge. Ya. Adus. Ieu mah da kana bujurna cenah kana dodoma teh. Da kana parjina. Ya mah kana palawangan tukangna ieu doma teh. Kumaha cenah lamun kitu tah? Sawaun kana auduburahuma. Sawaun sarua bae cenah eta. Parjina mah atau dubur sarua bae kana duburna uduruma duburna awewe atau duburna sato sarua adus we. Nah ese teh kumaha cenah ieu mah kalalaki deui tah. Kana dubur lalaki awadubura rajulin atawa duburna lalaki sarua edanya dubur lalaki adus. Ada budak keneh jeung lalakina oge dak leutik. Sawaun kana kubulan rajulin sogirin sarua bae cenah ayana parji teh duburan rajulin sogirin duburna itu budak lalaki sogirin anu leutik. Kabirin atau anu gede rek nu leutik rek nu gede ge sarua bae ieu mah. Katanya. Sarua bae cenah ieu mah. Adus bae adus. Hese. Tapi yang mah geuningan cenah pupu aya kanu hirup mah kumaha cenah lamun kanu maot?
Parjina teh parji nu maot. Kiamat gawe di rumah sakit. Hari gawe di rumah sakit nanti bagian di kamar mayat bersihan mayit merenya. Bagian beberes mayit kemandian mayit pas ningali meureunan efek teh eta si mayit teh awewe geulis. Maot. Kabita eta si Ahmad nya parjina teh asupkeun enon khasapana teh asupna parjina teh mayit. Di rumah sakit, kumaha cenah lamun kitu tah? Sarua. Aduh. Kumaha cenah daina buduburna? Angger cek tadi gerek anu hirup rek anu maot ke. Katanya sarua bae kudu adus. Itu. Ala kere KWW katanya halus. Wayajibu jeung wajib aun aidon deui wayajibu jeung wajib aidon deui naon al guslu adus alal mar'ati ka awewe junub bi ai zakarin kalawan takar bi ai kalawan karnaon bae dakar naon bae dakarin dakar naon bae dakhala anu asup ya zakar bi parjiha dina parjina itu awewe hatta sehingga dakaril bae mati nasubna dakar sasatoan wal mayiti jeung dakarna mayit wasobi jeung dakarna budak leutik wala dakarin jeung wajib adus kalalaki al maulajin anu diasupkeuna biduburihi naon duburna itu lalaki au dakari atawa dakarna lalaki. Detik bari maju bari ngalogat nya nyantai lah setengah jam ya hunggul setengah jam campat ya. Wayajibu jeung wajib aidon deui wajib deui cenah naon al ghuslu kudu adus alal mar'ati ka awewe. Sarua cenah awewe nage kudu adus eta teh anu parjina kaasupan zakar kaasupan khasafah. Tadi lalakina kudu adus sok sanajan dakarna eta khasafahna eta diasupkeun kana palawang tukang atau palawangan hareup. Nya kitu teh lala awewe na oge kudu adus. Wayajibu wajib baidon deui kal ghuslu naon adus alal mar'ati ka awewe bi ail zakarin ku zakar naon wae eta mah diasupkeun eta lapar jeung ya awewe nya. Aya ucing mah karasa leutik kucing ge cengeknya. Kucing raregean teh. Eta kucingnya sok jerit. Ya kucing. Najan dakarna noe oge rek sato zakhola anu asup ya zakar pi parjiha kana parjina itu awewe. Hatta sehingga zakaril baimatin asupna zakar sasatoan rek anjing rek naon bae zakarna asup kana awe maka eta awewe na wajib aduh sasatoa ieu mah da nu zakarna teh zakar nu paeh tapi dipikir-pikir mahnya nu paeh urasnya ting kumaha eta mah pokona ceritana kitu lah ada ieu akan wal mayit kan jeung zakar mayit zakar nu paeh asupkeun kana parjina awewena maka awewena kudu adus. Kumaha cenah jangan daya madakarna zakar budak leutik. Cek awewe teh cek nyisarwi teh jangan cenah ya teh zakar budak leutik. Yasup kana kuring. Kumaha tak kuring wajib adus henteu. Wajib deui naon aku adus wajib cenah adus eta teh awewe. Masuk
nu kaasupan zakar budak leutik kosobi zakar budak leutik wajib kumaha cenah eta lalaki tah wala takal lamun kalalaki doa aduh kumaha cenah aya budak teh nya asupanana jeung asupan kapiburi dina beberapa lalaki wajib dakar harus manana panjang obatnya wala yajibu jang tawajib naon iadatun ngabalikana deui ghuslul mayit ngadusana mayit mulajin anu diasupan fihi naon ya si mayit wal mustadakhalid jeung anu diasupkeun naon zakarna itu mayit wayasiru jeung jadi naon sobiyu budak wal majnunu jeung anu edan wal mulaju anu diasupan naon bihima budak leutik jeung majnun nu gelo junub baini eta junub duanana bila khilafin kalawan teu perbedaan deui wakada jeung etanya kitu deui cara mulazu non mulaju cara diasupanana itu budak leutik jeung nu edan al mulijani ari budak nu edan pa ini kita salamaka kudu adus asobi sah asobiu itu budak wawahana ari itu budak leutik mumayizun ari eta tamyiz sobaha maka sah naon al gusluhu adusna eta budak leutik wala yajibu jeung teu wajib naon i'adatuhu kabalikan deui adus idza balagha di mana-mana baleg itu budak wa alal waliya jeung wajib ka walina aya mura naon yentah marentah itu si wali asabiya ka budak al mumayyija anu tamyid bi gusli kana migawe adus pihalin dina tingkahna junub kama yamuru sacabaran marentah kama yamuruhu secara marentah wali ka budak bil wudu'i kana wudu sumala parko tuluy henteu aya bedana deui pidalika dina wajibna adus bilaina khasapah najul khasapah baina ayun jila di antarana yen keluar atau bijil minhu tijil jelema sayun naon hiji perkara mani amla atau henteu panjang euy salah saya tolak setengah jam euy wala yajibu jeung teu wajib cenah ada tuh goslin bete adusan mayit kijae tukang adusan mayit eta kijae tukang ngamandian mayit atawa kijae boga kabogohna teh maot itu kijae teh pas rek kawin ting 2 poe deui ting 3 poe dikawin eta kijae teh kabogohna teh maot ting maot kunaon ting boga panyakit ting naon jelas nama dicabut nyawana ku malaikat geus menang adusan geus menang naon da puguh jauh teh tuluy koronyo kijae menang adusan teh ngan can dibungkus eta kijae teh kasih sarwi teh awewena teh terus meureun digulang gaper ting kumaha der teh khasapana teh diasupkeun ka parjina sarwi teh nya nu pae teh
kumaha eta ceritana mun batur mah kitu ge barunya. Eta mereka batur mun dicaram. Kumaha cenah ajengan eta ceritana Ki Jayat jeung eta nya sarwi teh nu paeh. Apakah Ki Jayatna kudu adus jeung sarwi tina kumaha? Kumaha jawab eta ajengan cek ajengan ari Jayat da meungeus puguh cek tadi ge kudu adus. Kumaha cenah sarwi tina eta mayitna? Wala yajibu i'adatu ghuslil mayyiti. Wala yajibu jeung teu wajib naon i'adatun ngabalikan deui ghuslul mayyiti ngadusana mayit al mulazin anu diasupan. Itu mayit diasupan katanya si mayit. Jadi si mayitnya mah teh kudu dibalikan deui teh gadusan deui. Panena lamun ngadusan mayit terus diwuduan. Terus misalkan teh aya no lain murim jabak pipina dibukakan pipina teh ningan menang kukus eta pantal. Kumaha kudu diwuduan berbatas cenah aya. Mayit awewe. Asep kaboga asep maot. Cenah urang keur hirup mah da puguh main HP we jauh. Tara cukup cabak ayeuna ada jeun aprok geus maot rek panasaran dicabak heula we pipina teh asep teh. Tah lamun asep boga wudu asep nawa batal lamun si mayit mah tong dibalikan deui gitu. Rek sahiji nu dieu nya batal muin tong balikan deui can we nah ari asepna wudu balikan deui ari eta teh kusabab asep pemboga kewajiban ngelaksanakan ibadah mayit mah teu eta. Maka adus oge sarua. Sarua Nawawi gitu tadi wala yajibu i'adatul ghuslil mayyiti mulazifi. Itu mayit teh kudu dibalikan deui. Hese-hese sabab naon? Sarua Janul Abdul Aziz mah kusabab teu aya kewajiban pikeun ngalaksanakeun ibadah. Dina tadi adusan kita mau naon ngan doraka mah hari ru nya mana naon tadi wuduan tadi adusan tadi bungkus tadi kubur mana naon mayitna mah danger buruk-buruk kene anu hirup doraka bau kan tadi kubur gitu. Eta jadi anu si mayit mah ulah dibalikan dari anu disebutkeun zakaruhu wa yasiruhu. Zakarna itu mayit. Wa yasiru jeung jadi asobiyu naon budak wa maznunu jeung anu edan al mulaju anu diasupan naon sobieta budak pimajan anu edan junaini anu junub duanana dihilapin hauna teu perbedaan. Kumaha cenah ieu mah ya budak leutik ya budak mah oge budak leutik 7 tahun nya imam budak leutik 7 tahun jeung nu edan. Kumaha cenah kitu tah? Tah model ka budak leutik can aya kewajiban ibadah. Eta maka adus lamun tamyiz eta budak cek tadi kan dilakeun wa kadal mulizane jeung nya kitu de cara melejan budak leutik jeung edan paing tas salah. No asupkeun sapahna kitu nya. Budak leutik penikta salah lamun adus eta budak sasobiyun itu budak wahwa jeung ari sobiyun eta mumayyizun eta tamyiz soha maka saadus tatana nanggus lu tangan adus budak adus saadusna eta sok sanajan teu aya kewajiban pikeun ibadah can dewasa teman diajar eta wala yajibu jeung teu wajib i'adatuhu idza balagha. Kumaha cenah geus dewasana? Gitu. Geus dewasana apakah wajib ngambalikan adus nu baheula? Teu kudu cenah wajib wala yajibu jeung teu wajib. Naon i'adatun idza balagha wajib ngambalikan adusna idza balagha dina mana nepina itu budak kana dewasa.
Wa ala waliyin jeung wajib ka wali naon aya naon yen taya murus sobi marentah ya budak tamjid eta beus kana adus megawe adus sayana nah diajar adus gitu leletik cenah dialajar barudak teh megawe adus prak-prakana kama ya muruhu besok bil wudu'i seperti kan diajarna kana migawe wudu gitu. Jadi di ada yang macan letik kene sok saja letik kene mumpung letik gitu. Masih gede masih diatur baru aina teh apan geuninganna. Mumpung letik. Mulai kan? Wal aslu jeung ari anu asal fi zalika dina wajib adus ilajul hasabati fil farji hadis Aisyah radhiyallahu anha no alika istri ma anha lamun ka pamaget ma anhu lamun kaseuran anhum jadi asalna parentah adus teh nyata nah di hadis di Siti Aisyah. Wajaba surga Kanjeng Rasul mana kata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saenyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta tos ngadauh Kanjeng Rasul idza taqa di mana-mana patepung al-khitatani dua panyunatan masa atau anta naon al-hitanu eta panyunatan eta lalaki al-hitani kana panyunatan awewe wajaba mangka wajib naon al-ghuslu wajib adus fa'altuhu mangmidamal kaula kana tika sosagasan kuring kami gawe anak tegasna kaula wa Rasulullah sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagtasalna maka adus kaula sadaya Siti Aisyah gitu adus na kuringnya jadi di mana-mana patepungna dua pahitan anu dikeureut nu disunatan awewe disunatan lalaki maka kudu dihitan wala buda jeung misdi pi wujudi dina wajibna migawe adus pi wujubil ghusli wala buda jeung misdi dina wajibna migawe adus ghusli min dukhulil khasafati dina ngasupkeunana tamanjikeun khasafah ilama nepi ka kana perkara la yajibu anu henteu wajib naon al-ghus naon ghusluhu ngumbahna itu mah fil istinja'i dina istinja pailam naon kata pailam naon tanah buli naon pailam pailam tasil pailam tasil soalnya ya pailam tasil yang sana tempat tepung ya khasafah ila zalika karena itu mak la yajibu teh anu dihandap di luhur bi'an wal salat lawan nepi itu khasafah ilama kana perkara yajibu an wajib ieu ma naon ghusluhu ngumbana ieu ma fihi dina itu istinja faqat mungkul lam yajib makan teu wajib adus misalkan kieu ya zakar lalaki patepung teh antal kana khasa ngan teu asup kana bibirna hungku sisina hungku gitu nya taman teu cenah. Gitu. Karena sisi naung kuah. Eta.
Ayeuna teh teu asup kabeh mah gitu. Eta maka naon lam yajib maka teu wajib. Kitu wae. Tong di jeroan lalengoh kene soalna. Nyesep. Ya sep mana pengalaman lengoh ge. Walau dahola jeung lamun ngaduhul syahsun saha jalma anu kapercaya. Walau dahola jeung lamun ngaduhul syahsun saha jalma parjan kana parjina mraatin awewe wajib bangka wajib alaihima kasaseun jeung kata lalaki jeung awewe al guslu non adus duanana liannau karena sanyanyana sadaqah eta nunjukkan eta duhul ali kana eta duhulun non ngasupkeun ana hosapatin hosapah tadakar parjan kana parji wala si barajan tadi tumitung bikonin kubukina hosapana dulu taban eta subna karena turut adus duanananya wala yajibu jeung teu wajib ala zani kajal manujina al ghuslu naon adus mina jinatin tina junubna tos jinah pauron pada harita. Oh, kudu adus pada harita ke di we. Anu jinah. Jadi nu jinah cek di dia wala yajibu jeung teu wajib ala zani kajalma nu jinah naon al ghuslu mina jinati pauron teu wajib adus minal jinati tina junub jinahna pauron harita keneh teu kudu harita keneh li qadoi karena beresna al masyadu tina masyad bil fardhi kalawan beresna minal jinati tina jinah wa farqa ngabedaan ya jinaman asal kajalma anu maksiat ya jalma binajasati kana najis tapi ari kana perkara najis mah kudu buru-buru dikumbah bi anta damaha kalawan kulo watana itu jalma pinuh awak teh ku najis eta kan buru-buru kumbah bau kan biha kana itu najis liba qail isyanin karena tetapna tina maksiat biha karena itu najis ma baki adina salagi tetapna itu najis pawajaba mangka wajib ijalatuha naon ngaleungitkeun najis poro pada harita kas dina ye aku mah we hungkul tah adus kita naon kewe ladus nama mun bae barang najis ya aku mah tas maksiat. Misalkan aya najisan, buru-buru kumah eta mah najis nama. Hiji dah. Aduh, bae. 4 jam deui. Paling syukur ini. Jadi dina perkawis ngasupkeun hosapah kana parji katanya kumaha lamun kira-kira anana misalkan kesep yo kijaet bogeun pamajikan atau kijaet bogeun pamajikan Kita boga pamajikan ya. Ari pamajikan teh keren. Wah kana bujurna we. Kumaha eta? Wajib Bang. Aduh. Gitu. Jadi kana naon-naon we saru. Tapi lamun kumaha cenah lamun teu bijil mani? Etanya model dina perkara nu wajib beros kana bijil mani gitu. Yang mana teu bijil mani aya nyebutkeun teu bijil mani mah gitu. Oke lah dina masalah bijil mani engke aya dina masalah bijil mani ieu mah kana susu digencet ku susu ibaratna teh kumaha teh lamun kita engke aya engke dina pas bijil mani gitu.
panjang namanya sakit teh panjangnya selamaran lewat kan baik. lewat Jadi kan ame boga ganjaran orang leungeun ngabukti diajar nyoret diajar itu ya ngalogah ngalelesan pepelian ya teh leungeun teh loba dosa ya atau kecoret-coret gitu da ieu mengaji coret-coret ge lain coret-coret gambar teh aku tah marura kita teh dosa-dosa teh coret-coretna teh marura ada teu bisa cenah macana ge teu bisa nah ieu da ieu macam mah puguh ge hese katanya soalnya logatan tetap bisa itu lah minimal orang mah ngurangkeun dosa-dosa leungeun lah ku ngareungeunna minimal orang ngurangkeun dosa dosa ceuri ku ningalina minimal orang dosa dosa matak mau ada dina ngaji katanya aya-aya kieu ya dina kungsi maca teh dina lubabul hadis tangkihul kaul karya Syekh Nawawi keneh ya nyarahan kitab lubabul hadis aya kan. Jadi orang keur ngaos teh lamun Bandung kuping itu ya keur ngaos dari keur ngalogat pan pologatannya tapi lamun keur nerangkeun nempo anu nerangkeun itu nempo anu nerangkeun itu sae otak ada gitu nempo anu nerangkeun gitu nah lamun keur ngalogat nempo itu menurang sih dosa-dosa urang eta salit lamun katempo jeung teh ingat sing kada jelik gede dosana kan artinya gitu ingat eta makana urang ku ayana ngaos itu ya ieu mangpaatna teh ageung mangpaatna teh Ramadan kamari mah wayah kieu teh tara ngaji ayeuna mah ngaji ngajadikeun hiji aya peningkatan Ramadan kamari jeung Ramadan ayeuna sok sanajan teu kaharti itu nya cek teu kaharti ya. Apakah bebenangan eta di hadapan Allah sarua anu ngaji kitu ngarariung bisa ngariung 10 urang ngaraji rek Bandung kuping rek eta apakah hasilna di hadapan Allah kumaha sarua moal hasilna teh moal sarua sarua kieu awak ngarariung barang tapi hate mah teh sarua bong ka ditu bong ka dieu bong ka itu bong ka dieu gitu tah kefokusan anak urang ngaji disesuaikeun dan hasilna angkin di hadapan Allah disesulkeun ka fokusan anak urang dina ngaji nah maka santri sakitu lobana misalkan teh nah nu jadi arajengan nama atau nu katinggali ngamalkeun ilmu itu kudu saeutik pada ngaji bareng itu kembali ini karena paniatan masing-masing jeung kana hate masing-masing dina waktu ke ngaji tapi sakitu ge tetap aya tapak aya ngaos mah anggar aya pengalaman itu sangat berharga mau bisa dibalikan deui deh gitu. Duh haneueul urang teh ngaji baheula teh keur salesena dari boga anak boga pamajikan jadi teh kaseuar itu ya anger mau bisa dibalikan ka budak mata kalimatna nyempatkeun gitu kalimatna da beda cenah cerita nu jadi guru gitu baheula beda cenah mentingkeun kana ngaji jeung urang usahakeun hayang ngaji rezeki teh moal dihesekeun cenah cek Allah ya saya jadi guru gitu matak nempo bangsa arajengan kiai nya garawe naon ceng teh eta kiai ajengan ieu anakna teh kapararaban deui eta eta aya di mana we milikna teh eta konyong-konyong meureun naon we eta mah jadi duit we meureun nya made kiai apa cenah urang mah teu urang mah teu ieu mah teu usaha mah moal dahar gitu. Nah emang salila usaha ieu hasil wae kitu dah henteu. Gitu. Da anger masalah milik jeung rezeki mah itu mah tos aya katangtuhanana. Kan urang diwajibkeun usaha. Urang mah anu usaha ge hese milikna teh hese datang duit teh. Kumaha nganggur meureun. Tapi teu kitueun dari Allah mah da nya rezeki mah aya we anu hayang kudu diikhtiaran teh milik. Dari rezeki mah sadayana tos dirizian. Sadayana oge gitu. Sadayana oge dirizian. Ngan lamun milik mah didasaran ku usaha. Naon we eta usahana mah? Aya kalana teh nyambung usahana. Gitu. Teh nyambung kumaha cenah eta nu usaha?
Cer anu usaha tanya rarambung jeung usahana. Usahana ieu aya hasilna ti mana bae eta. Cer eta gitu. Nyambung aya hasil tina tenaga urang gitu. Mulai para ajengan, para kiai kan ngawurukan ngaji gitu. Adalah menurut syariat da teu meunang ngaji ngawurukan ngaharepkeun dibayar teu meunang doraka. Urang mah ngaji teh yang dibayar ku barudak ieu teu meunang gitu. Tapi kan Allah moal ngantep ka jalma nu bener-bener ngabela agama. Agama Allah dibela, kudu ngembangkeun moal ngantep. Allah ge bener-bener jalan hiji di mana we. Gitu. Tapi mun misalnya niatna seburu ngaosna teh orangna sodako tapi lain mayar. Bahasa sodako itu ieu lamun cenah barudak wayahna ieu kudu impak, kudu sodako gitu kieu. Kasaha ka dieu we. Teh jeung beda teh bayar eta mah mun edek sodako impak anu sejen. Cenah ka mana ajengan nya sodako impak itu tuh aya pakai mesin blow ditu sok ka ditu sodako itu ieu. Abdi mah cenah bade ka mama we. Bade ka pangresa eta haka. Nya itu nu kitu mah tarima we. Gitu. Dan nganjurkeunna sodako ka saha wae. Mun wayahna kudu impak, kudu sodako ieu kantong ka saha ka dieu we lah. Ate teh mah sareng dibayar ngajudulna impak jeung sodako. Kan kitu nya. Eta. Teu judulna wungkul. Ai pada hakikina mah gitu. Seperti kieu ya. Barudak wayahna kudu darek ngaraji. Itu pan ngaji teh kewajiban, ngan ngajina tong ka saha ka dari we ngajina. Walaupun katinggalina bener nitah ngaji sok padahal manehna hayang naon. Lamun bener-bener ngabela agama Allah nitah ngaji ka saha we ngajina mah anjurkeun. Gitu. Jadi katempo pancek kamari urusan hate nya misalkan kamari gam tamsilna kieu misalna gelas jerona kopi dibahekeun kopi. Hayang apal jerona naon kumaha dijieulna we. Gitu nya boh ajengan boh kiai gitu lamun teh mah keukeuh wajib mun ngaji ka ditu nepi ka amok udah ngaji ka batur itu henteu ka urang. Itu naon maksudna eta? Nah, apakah hayang ngadegeun ajaran Allah, ngembangkeun agama Allah atau hayang ngadegeun banera dirina? Paham teu? Tah eta. Lamun hayang ngadegeun banera dirina ngaji mah ka mana? Ngaji mah pasti tah ka urang mun hayang ngadegeun banera dirina mah. Lamun hayang ngadegeun banera agama Islam, ngaji mah ka mana we nu penting barudak ngaji. Bisa. Hah? Penting bisa. Nah, itu. Mare sedekah. Lamun bener-bener nganjurkeun sedekah itu sedekah teh pahala teh luar biasa. Kautama luar terus sedekah. Kitu nya. Secara naon ikhlas nyaritana. Sok ka saha we sedekah mah. Itu. Nah lamun ge mah entong ka saha, wayahna kudu ka dieu sedekahna kitu. Aya naon di dinya teh. Gitu. Ini kata aya naon gitu. Padahal kan sedekah teu ditentukan kalau selesai itu. Yang penting ka saha we urang teh. Eta. Udah. Nu kurang kirang-kirang na didikan jeung kirang-kirang na atikan mah ustaz jeung ustaz pasti ya perebut murid kurang-kurang nama. Itu kan naon sabab yang penting yang banera yang ieu teh. Nepi ka aya hiji ajengan. Ya, hiji ajengan dicarioskeun namanya. Nepi ka ngobrol. Iya. Ustaz cenah. Duh, kumaha carana hayang loba santri? Nah, hate teh kuring kita buka santri jeung teh hate kitu nya. Mana nepi ka ditanya ke naon tujuan aja maksudnya yang loba santri gitu. Lamun bener-bener rek kembangkeun agama Allah anu penting budak ngaji ka mana we teh kudu ka urang anjurkeun jeung budak senang ngaji ka mana we gitu teh kudu ka urang ngaji mah ka mana we gitu eta ditanya naon maksudna ulang aja nama memang mata cenah ilmu kan ilmu udah keteu santri ilmu artinya sangat penting ikhlas nyampaikan terkecuali lamun loba santri dipenta bayaran beurang meta usaha eta mah cek suulana eta nya makana naon maksudna hayang loba teh gitu. Nah, lamun bener-bener hayang ngabela agama Allah ngembangkeun agama Allah pendidikan itu ka mana we ngaji mereka dia reka dia teh anu penting ngaraji itu penting nama ulah ke kabatur ulah gitu mas kaji kabatur jadi pas ya aduh ampun yang daya mau
ngaji deh jangan nu bener ah. Eta. Ngaji mah ka mana we? Eta. Ulah nepi ka mulai sodako gitu ya. Nah, makanya hese gitu nya Sir almarhum nu janten guru. Hese nu bener-bener hayang ngadegan agama Allah. Hese gitu. Betul? Jalma-jalma nu bener-bener rek ngadegan agama Allah walaupun kumah henteu leutik hate ente sedih teu melang jeung teu hariwang eta lillahi taala kahirupan. Rek loba santai, rek saeutik, rek sakumaha kitu ngeureuyeuh we. Henteu bangga ku loba jeung teu sedih ku saeutik kitu. Da tujuanna ge tadi karena Allah. Nah, seueur gitu nya contoh-contoh ke urang. Mana orang mengpeng aya waktu ya diajar ngaji salin dan ngaji mah teh aya batasna mah mawat we lamun geus mawat mah da rek kumaha sih kan ajengan lagi meureun aya ieu mayit ngararaji umbat atuh pas teh lamun aya hiji ajengan hiji kiai santri teh mayit hungkul wah viral santri mayit hungkul eta teh bukan kewajiban maneh nama nu marawat mah geus ya kewajiban urang mah daroakeun ku urang eta karena urang mumpung kena aya waktu sase gitu nya eta soalna naon mahal ngaji teh mahal naon teh bisa dibalikan deui teh bisa diulangi deui gitu mun teh ngaji kitab sapinah nu kamari dongeng ge muka dieu jadian anggar masa wa gitu anggar masa matak pesan janten guru iya urang ngaji cenah minimal urang waktu ayeuna jam ayeuna detik ayeuna dipake nulis Arab atau ngarengeulkeun eta minimal eta we cenah masalah ngarti namakeun ke paneuri lah gitu. Ieu mah teu kaharti ngaji teh. Ke paneuri. Komo nyebut aduh bosan ngaji teh ngan ieu deui. Itu cenah mah eta geus kancikan ku iblis cenah eta teh cenah. Hatena teh. Nganggap redah karena cariosan-cariosan anu ku para ulama, para ustad, para kiai disampaikeun. Manehna teh ngarasa bosan berarti bosanna di dieu kahalangan ku iblis, kahalangan ku setan. Nepina ilmu teh. Mun aya dina hate urang ngarasa bosan. Padahal misalkan aya hiji ustad yang ngan ieu we hayang diterangkeun nya asal semenang jangan teh bosan tah ngaji eta wae tah. Itu aya iblis na eta dina hate. Eta padahal emang anu dicaritakeun mah eta, tapi keberkahan nur ilahiyah anu ku Allah diturunkeun mah sami dina waktu ngaos teh. Eta mah sami. Nerangkeun salat, nerangkeun zakat, tiba heula kitu anggar atuh 100 tahun teh kapungkur dan teu beda rukun salat anggar sakitu rukun Islam anggar sakitu. Kitu nya diterangkeun kitu anggar sugana mohan aya nama da maju perkembangan zaman. Henteu. Tapi nu ngabedakeun waktu ieu, waktu maka energina atawa cahaya ilahiyahna anu asupna ka diri urang eta ku berkahna ilmu eta beda. Kamari ngaji jam sakitu enak jam sakieu. Itu terus beda. Waktuna geus beda, segala rupana terus beda. Makanya moal sami. Makanya sok sanajan teu ngarti kitu nya. Terus beuting ke ngarti nama urang keur di mana, ngarti nama. Bisa jadi ngarti nama urang keur ngaheujeun gitu tah. Bisa keur naon tah eta nya. Dan salir-salir teh lah. Soalnya dari ngalogat mah karasanya sangkeuh asli ya, tapi kan gede ganjaran ya tenaga tadi dipakai ya 24 jam gitu barang gawe lebih utama kan yang ngalogat gitu tekstik setik aya bukti yang terdek orang baca deh wallahu a'lam bishawab.